Dewan juri yang saya hormati, peserta nomor 1 putra akan membawakan pupuh Mas Kumambang. Mangga kalebet. Tari teu aya pisan ras-rasan teu ngareskeun bongkena ka sato laip padahal mogokna lantaran geus capek hayang ngaso eureun heula coba lamun aya nu ngarangket kusir geus tangtu karasa nyeri moal salah deui sato ge kitu sarua. Abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket aya ras-rasan abong kena abdi sato Inilah penampilan peserta nomor 2 putra yang akan menampilkan pupuh Mas Kumambang. Itu kusir bangun ambek ambek
pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan teu ngaraskeun bongkena ka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula coba lamun aya nu ngarangket kusir geus tangtu karasa nyeri moal salah deui satoge kitu sarua abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang penting dirangket taya ras-rasan abong kena abdi sato dengaraskeun kanu capek sadidinten paeh poso mogok soteh awak lungseh abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang penting dirangket taya ras-rasan coba kusir mun dipeupeut pasti nyeri karasana satoge tangtu leumpeuh pada boga rasa Inilah penampilan peserta nomor 3 Putra akan menampilkan Pupuh Mas Kumambang. itu Gusti bangun ambek ambek teuing
penampilan peserta nomor 4 Putra akan menampilkan Pupuh Mas Kumambang. Mangga. Itu kusir bangun ambek ambek teuing turun tina delman kuda di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan teu ngaraskeun bongkena ka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula coba lamun aya nu ngarangkeun kusir geus tangtu karasa nyeri moal salah deui satoge kitu sarua. Naha abong abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangke taya ras-rasan abong kenah abdi sato teu ngaraskeun ka nu capek sadi dinten paeh poso mogok soteh awak lungseh. Naha abong abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangke taya ras-rasan coba kusir mun dipepeh pasti nyeri sarasana sato oge tangtu lempeuh pada boga rasa. Ya, Dewan Juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 5 Putra akan menampilkan Pupuh Mas Kumambang. Mangga. Itu kusir bangun ambek ambek teh
kusir mun dipepe pasti nyeri karasana sato oge tentu empuh pada boga rasa. Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 6 putra yang akan membawakan pupuh Mas Kumambang. Itu kusir bangun ambek teuing turun tina delman kuda di pacutan tari teu aya pisan ras-rasan teu ngaraskeun bongkena ka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula coba lamun aya nu ngarangket kusir geus tangtu karasa nyeri moal salah deui satoge kitu sarua. Naha abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun beurang peuting dirangket kaya ras-rasan abong kena abdi sato teu ngaraskeun kanu capek sadi dinten pae poso mogok sote awak lumese. Naha abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun beurang peuting dirangket daya ras-rasan tebak kusir mun dipepe pasti nyeri karasana sato oge tangtu lempeng pada
selanjutnya, Dewan Juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 7 putra yang akan membawakan pupuh Mas Kumambang. Mangga, kalebet A. Itu kusir bangun ambek ambek teuing turun tina delman kuda di pecutan taring teu aya pisan ras-rasan dengaraskeun bongkenaka sato lain pada mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula coba lamun aya nu ngarangket kusir geus tangtu karasa nyeri moal salah deui satoge kitu sarua. Naha abong abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun beurang peuting pirang ketaya ras-rasan abong kena abdi sato dengaraskeun kanu capek sadi dinten paeh poso mogok sote awak lungse. Naha abong abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun beurang peuting pirang ketaya ras-rasan coba kusir mun dipeupeuh pasti nyeri karasana satoge tangtu leumpeuh pada boga rasa. Iya, Dewan Juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 8 putra akan membawakan pupuh Mas Kumambang. Mangga, kalebet. Itu kusir
bangun ambek turun tina delman udah di pecutan tarik gaya pisan ras-rasan tengaraskeun bongkeun ka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula coba lamun aya nu ngarangkit kusir geus tangtu karasa nyeri moal salah deui sato ge kitu sarua abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang penting dirangket gaya ras-rasan abong kena abdi sato Selanjutnya Dewan Juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 9 Putra yang akan membawakan pupuh Mas Kumambang. Mangga kalebet. Gitu kusir bangun ambek teuing turun tina delmangan kuda di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan ngaraskeun bongkena ka sato
hayang ngaso eureun heula. Coba lamun aya nu ngarangkeun kusir, geus tangtu karasa nyeri moal salah deui, satoge kitu sarua. Abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket daya ras-rasan. Abong kenah abdi sato abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket daya ras-rasan. Coba kusir mun dipeupeuh pasti nyeri karasana, sato oge tangtu leumpeuh pada boga rasa. Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 10 putra yang akan membawakan pupuh Mas Kumambang. Mangga kalebet aa. Itu kusir bangun ambek turun tina delman, kuda dipecutan tarik, teu aya bisa ras-rasan. Dengaraskeun bongke naga sato padahal mugungna lantaran geus capek teuing, hayang ngaso eureun heula. Coba lamun aya nu ngarangkeun kusir, geus tangtu karasa nyeri moal salah deui, satu ge kitu sarua.
Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 11 putra yang akan membawakan pupuh Asmarandana. Mangga, AA Kalebet. Yeah. pada sesadadu pada terang akhirna jadi ngahiji sosobakan dalit pisan kilumpu terus diakot uki lolong anu bedas tetapi teu awas ku pitulungna kilumpu bisa ngider ka mamana. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta selanjutnya untuk nomor 12 putra yang akan membawakan pupuh Wirangrong. Mangga Kalebet.
tetap merdeka, sampurna mukti wibawa. Hei barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nuntut ilmu jeung pangarti masing rajin sosun-sosun pibeukeun hirup tandang modal bakti ka nagara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela. Indonesia nu merdeka perlu pangrojong pangjaring pamumule nu sampurna pangraksa perang jeung peuting maler negeri jaya sakti pinareung unggah darajat kaagungan lemah cai wajib dijaga di rumah. Indonesia nu merdeka perlu pangrojong pangjaring pamumule nu sampurna pangraksa perang jeung peuting maler negeri jaya sakti pinareung unggah darajat kaagungan lemah cai wajib dijaga di rumah. Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 13 putra yang akan membawakan pupuh Magatru, Mangga Kalebet. Coba teguh naon usukuna tilu panon opat teu galib lempang rumangkil laun es kuning ku mata kuatir dongkok bari aha oh. Sukuna paku pistilu panonna opat harirang lempang dang semut nu lasuk ngalengka teu bisa kancang ulu lutug buntut ngacung ka langit buluna carentik-rintik matana mangpulu-pulu rasa asem semu amis rajebna rangtung di kebon
restu babai. Bodi coket, bodi kelor, sempurna di awang-awang caina, amis tur herang dagingna, bodas ngagenyas mesekna kudu dikubah. Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta nomor 14 putra sekaligus penampilan terakhir yang akan membawakan pupuh Mas Kumambang. Mangga Kalebet.